A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi al-kiram. Wa ila hadratin khususan Nabiullahi alaihi salam balian bin Malkan. Wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani aqaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami. Wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi Tanara Banten. Wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura. Hadrati khususan hadrati Syekh Yasin Masyari wa hadrati khususan Mufaqih. Wa ila khususan Jailani Ghafarallahu dzunubahum usulihim wa qur'ihim bil barakati Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khadimu jeung ari laden pembantu ra'in eta anu ngangon bimali sayyidihi dina harta dununganana bihibdihi kalawan ngaraksa harta wal qiyami jeung ngajalankeun bimasalihi kana kamaslahatanana harta wa huwa jeung ari itu laden pembantu mas'ulun eta ditanya an ra'iyatihi tina angonanana itu si laden. Hal wapak hanya rumponan ya laden bima kana perkalahi kana wajib laden aula atau henteu gitu. Nah, segitu we lah. Sur kamari kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Gitu. Si saban-saban jalma sadana itu pengawan pas ulun pas ditanya pertanggungjawabanana an ra'iyatihi tina perkara diangonan anu diurusna. Bakal ditalek tina pagawean-pagawean urang. Bakal aya pertanggungjawaban. Eta paling imam memakai imam si imam ra'in eta nu ngangon mas'ulun katanya bakal ditanya eta si imam pamimpin ariyat eta dipimpin ditanya. Terus si lalaki awarajulu jeung ari lalaki wara'in eta ngangon bi alihi ngangon ka keluargana ngurus ka keluargana anakna jeung pamajikan keluargana bakal ditanya eta lalaki kumaha ngurusna teh bener henteu. Gitu. Wal mar'atu jeung awe-awe taranyatun eta ngangon pi baiti di mangurus awewe di majawajah harta salakina sarua mau mas'ulun an ra'iyatiha eta bakal ditanya eta awewe. Terus ayeuna wa wadimu jeung pembantu ra'in sarua ra'in ngangon naon nu ngajaga hartina ngangon itu ngurus kajaga ngaraksa pimali dina harta dununganana. Ena urang boga dunungan ditugaskeun jadi naon jadi anu kudunungan tah bakal ditalek bakal dipenta pertanggung jawabanana mata sadayana ge sami jadi naon ge hek wae rek jadi naon penting bisa teh urang nanggung jawabna gitu. Rek jadi naon ge da dari bermasalahkeun kembali kana takdirna. Ya, jadi presiden takdir nama jadi takdir menyamual gitu. Karena segala rupa jadi naon pasti aya pertanggung jawaban. Boh dina pagawean, boh ayana para ajengan, para ustad, para kiai ku ilmu nah bakal tanggung jawab naon ditanya. Dipake naon wae ilmu teh. Wah, ilmu teh pake dijualan, dipake lagi. Itu lebih ripuh kamu mending kene ngajual tenaga nu pulih daripada ngajual ilmu.
udah ceramah padu harga heula. Waduh. Intinya termasuk khodam. Khodam itu laden, pembantu. Aya istilah khodam anu non ilmu keilmuan gitu nya ya khodam naon eta. Saresna mah kieu teh ya. Anu disebut khodam teh eta nu ngabantu ka diri urang. Terus lamun aya hiji jalma atau urang teu terak dikadek eta berarti ngabantuan apa ho? Khodam. Khodamna naon? Jin, setan, manusia, malaikat. Allah sadangan Allah nyiptakeun teh naon? Di sisi lain tatangkalan alam semesta ieu jin, setan, manusia, malaikat. Nah, Allah nyiptakeun eta. Anu ngabantu ka urang naon? Manusia. Berarti kana pagan urusan do. Kumaha lamun si Abah nu geus maot ngabantu jadi hodam urang, ngabantu ka urang? Mungkin teu. Mungkin teu anu geus maot itu ngabantu ka urang sedengkeun main aya di alam kubur. Beuting keur nikmat, beuting keur disiksa ke dalam kubur teh apa? Wah, ya nah hodam si Abah kan ngabantu ka urang kieu. Mungkin mah, teu mungkin berarti lain eta mah di alam kubur. Ya terkecuali korinahna. Saha korinah teh? Jin anu aya di eta jalma, jin anu aya nu babarengan jeung eta jalma. Korinah teh eta mah teu bakal maot eta mah. Jalma nama maot teh eta mah kumlanan tah bisa wae eta mah. Ngan meureun lain jelema eta mah. Jin disebutna ge. Ya hodam jin. Gitu. Terus ayeuna tadi manusia lain teu mungkin manusianya ngabantu ka urang. Da lain bisa wae manusia ngabantu ka urang kan bener kudu hirup. Ai jalma nu geus maot aya dalam kubur. Meureunan malaikat ngabantu ka urang. Apakah bisa urang dibantu ku malaikat? Bisa. Lamun eta malaikat dititah ku Gusti Allah. Da malaikat mah paling taat ka Gusti Allah. Ayeuna dititah ka urang rek maling aya, rek itu aya. Nah eta malaikat teh ngabantuan urang dina keur goreng gitu. Daekeun bantuan urang mah. Gitu kan, sedangkan orang hirupna baraga jiwa, tapi orang boga pangabisa ibaratna. Berarti nu ngabantuna itu sanes malaikat, dan malaikat mah nya tunduk ka Allah. Kumaha cek Gusti bantuan. Nah, eta. Terus tinggal dua deui, jin apa setan? Sebenarnya mereka. Terus setan, apakah nu ngabantu ka urang ka setan? Setan seolah-olah diberi kewenangan pikeun ngagoda. Gitu. Dengan setan aya dina rasa urang nongkong ka Gusti Allah, ya bisa wae ngabantu ka urang lain ngabantu dina aya kahenganana tapi ngabantu dina pohonna ka Gusti Allah. Jadi supaya poho we urang ka Gusti Allah teh gitu. Ketika aya hiji perkara itu jadi tak kabur, jadi teu ingat karena pertolongan Allah, ingat teh kemampuan urang. Itu bisa wae setan, cuma anu ngabantuna ka urang saha? Setan teu mungkin. Bisa wae jin ngabantu ka urang. Jin terbagi dua. Aya nu muslim anu kafir. Jin nu muslim pasti daekeun ngabantuna ka saha? Ka jin ka jalma anu muslim. Demi sebuah harapan hayang salamet sabab jin oge diparentah ibadah. Aya urang ahli ibadah lain. Wah, apa jauh-jauh tapi orang punya kemampuan. Apakah eta jin teh ngabantuan ka urang jin Islam? Daekeun kitu urang dituturkeun ku jin Islam. Urang lagi model kieu. Gitu. Sedangkan jin leuwih apa? Kumaha pedagongna urang, ngedolna urang. Mau mungkin. Ku jelema ge pada ngajauhan. Kumaha kitu nu apa? Usaha tuh. Meureun jinna jin kafir. Gitu. Itu bukan urusan eta lain deui tanya. Nganu dimaksud hodam di dieu mah pembantu aliadunya asisten lah bahasa keren mah. Tah asisten eta teh nanggung jawab kana pagaweanana. Pagawean ayeuna naon, kumaha hasilna ditanya. Anu diamanatkeun ku dununganna nya pengharta ieu nya pang ieu nya pang ieu teh kumaha ditanya. Tanggung jawaban eta. Sadayana gitu. Disuhunkeun pertanggungjawabanana. Gitu. Enak pembantu oge nya. Jadi entong boga rasa urang moal ditalek. Jadi naon urang pasti
Talek. Jadi RT talek kumaha jadi RT teh. Ban sesuai tupoksina ieu sesuai tupoksina tapi masalah perintah ti Allah mah leuwih daripada tugas-tugas pokok jeung fungsina. Jadi RT. Nanggung jawab masyarakat aya maksiat. Cik urang selaku RT ieu. Abah dosana pan kamari. Urang sebagai kepala rumah tangga budak na maksiat kabawa dosa. Gitu. Budakna ayeuna misalkan teh teu pernah ruguh kitu kena kabawa. Naik sadayana ditalek. Sadayana oge. Jadi naon urang? Ada orang mah jadi naon, jadi jelema na cicingna di mana? Da keur jadi santri, sebagai santrina engke ditanya kumaha kana ilmuna. Sebagai ustad jadi ustad engke ditanya kumaha. Jadi sadayana. Teu tiasa ngelak. Teu tiasa ngelak di paeuneuh Gusti. Tak sadayana ge baris di talek. Tah ku ayana di talekna eta maka dibarengan ku ilmu supaya sesuai kana hak-hakna, kana kewajibanna gitu. Jadi apa? Hal wapapi ma'alaihi awala ditalek eta si hadam si pembantu eta si asisten. Hal wapapi ma'alaihi awala nyumponan ya asisten teh kana perkara alaihi anu wajib ka manehna awala teh henteu. Kan boga kewajiban manehna sebagai asisten teh. Kijaet boga dunungan nyata Ki Ahmad. Ki Ahmad jalma nu berat beunghar bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah. Itu nu jabrik di pipir nu jamrong di kolong cek paribasana babasa bakat ku beunghar. Kabeungharanana eta Ki Ahmad teu bisa digarap ku sorangan. Teu bisa dipigawe ku sorangan harta anu sakitu lobana. Maka Ki Ahmad boga kewajiban keur ngurusna harta eta kewajiban neangan anu gawe. Aya boga pagawe ngaranna Ki Jaed. Ki Jaed ditugaskeun keur naon? Keur ngurus hartana anu gulampeng belah ditu ibaratna aya tanahna lega. Diurus ditugaskeun eta Ki Jaed ngajaga harta eta. Naon nu aya di dinya ditugaskeun anjeunna. Di pelakanan ditugaskeun itu. Tah. Eta Ki Jaed di waktu ditanya di dunia kenehna ge bakal ditanya ku si Ahmad teh ku Ki Ahmad teh nya. Yen cenah maneh dieu teh melak naon? Melak jagong. Kumaha pelakana alus teh? Alhamdulillah. Mana hasilna? Nah, pelakana alus tapi teu mere cenah kuring boga tanah. Kitu marana. Ya melak naon? Ya melak naon melak sape ditalek mata hal wapapi ma'alaihi awala. Nyumpuanan teh kana kewajibanana. Amanat ti dunungan teh kudu kumaha urang teh. Gitu. Ya mukar diruksa. Gitu nya. Nah, berarti kayak benta tanggung jawabna ngaruksak di dinya. Jadi naon teh? Dititipan urang titipan budak. Wallah. Cek Allah budak teh kudu dikieukeun aya tata cara ngadidikna budak. Nah, engke hasilna kumaha? Ditanya ke urang kumaha. Mata ketika aya perkara di budak kesalahan kasalna, ieu budak teh bedagang, entong makan nyempo budak bedagang kumaha didikan urang baheula. Ngadidik budak teh urang kumaha? Sesuai teh jeung aturanana. Eta. Lamun teh sesuai ya wajar. Budak bakal ditanya, sadayana ge bakal tanya warajulun jeung ari lalaki ra'in eta anu ngangon pimalihi kana hartana bapana abihi bapana lalaki. Kolot loba harta itu ya urang ngurus ditalek. Naon anu diurus ku urang behitihi kalawan ngaraksa hartana wa tadbiri jeung ngurus maslahati kana kamaslahatanana harta dipake naon ieu harta teh
hate urang ya. Hate urangnya dari urang pribadi teh ngangon naon, ngangon ceuli, ngangon panon, ngangon irung, ngangon baham, ngangon anggota badan sadayana itu diangon ku hate teh. Tah eta hate urang diri urang teh bisa henteu ngurus ieu leungeun. Bisa teh ieu urang teh ngurusna panon. Sesuai cek anu bogana. Dalin urang pan. Gitu. Da waktu mangke ka ditalik deui, pokos teh copot deui. Rusak kan kubur lah. Urang teh ngangon. Ditanya kumaha ieu masalah panon, nu asalna bersih ti Allah ieu panon teh. Pas dipariksa ke nah jadi kotor eta ngan angkal ieu we unggul angka hiji 05 dina panon katingalina. Ayeuna dina pahamna nah ditinggal teh nah henteu pararogo ngobrolkeun anu wae dibuka catatan-catatan jadi kotor. Nu asalna bersih teh. Tanya itu ieu na kabeh engke itu ya pembukaan urang dibuka pengespedian teh pan kitu nya pertanggungjawaban teh aya. Dibuka deui data-data urang ti baheula ge ti masa dewasa nepi ka ayeuna. Mana nu leuwih loba? Urang dititanggangon ngangon panon. Urang dititipan panon bisa ningali warna beureum, warna koneng, mun warna bentukna bentuk kumaha wae katingal nikmat teh kira-kira. Eta kanikmatan kusaha karasa nikmat? Ku urang. Apakah Allah nitipkeun panon eta keur anjeunna? Nganu dianjurkeun hiji sesuai jeung kahoyongna. Lain berarti butuh nitah teh Gusti mah. Beda jeung urang-urang nitah maco kali maco nitah maco kana dambal. Urang butuh hasil tina eta maco. Gusti Allah mah nitah nempo urang nitah naon ka urang dah mah teu butuh. Da eta mah keur urang-urang keneh. Allah mere fasilitas lah. Tinggal ngagunakeun urang. Urang ngangon ceuli, ngangon panon, ngangon irung, ngangon anggota tubuh urang dipake naon ieu? Kita ditanya adik nu boga teh. Wah, saya jadi rusak penyer mah. Ayeuna urang contoh we urang boga motor, boga mobil teh dititipkeun ka sosok sok pake gunakeun lah keur kahirupan anjeun eta mah. Kira-kira nambah kaleuwih alus apa kaleuwih rusak ya? Kan kitu mah. Leuwih rusak dipenta pertanggungjawaban dasarna ge alus. Mun leuwih alus tah meureun keadaan anu leuwihna eta dibikeun deui. Keur maneh cenah eta. Dasarna mah lain eta. Alus naik kur alus sekian alusna. Ya jadi leuwih alus tah leuwihna eta. Nah, kitu. Ya motor ya. Titipkeun. Keur naon ka aktivitas urang moal menta dipake ngojek moal menta itu ya moal naik we. Apa siji waktu ditalek urang mana motor teh ditinggal teh. Jadi rajet kan. Ayeuna sepak bola jadi sorawi gomong. Sedang jadi setahun ya. Sesuai gitu. Kumaha gitu. Paling minta ganti, berganti deh ganti heula. Duit teh boga rek kumaha ngagantian yang bener teh. Kumaha seperti asal. Ya teh kan omongan teh berarti nya. Ayeuna lamun teh mah ditinggalin motor, ieu mah dipake kahadean, pake ngojek, pake diurus, wah diurus apa. Gitu. Kalau leuwih alus deh. Teh ditinggalin tah jadi leuwih alus ya mah. Dati urang mah teu kieu asal gopet ieu mah enak alus. Berarti kahadeanana dipulangkeun ka maneh anu aslina deui kan. Seperti kitu gambaran. Nah, mata ieu panon urang itu leuwih alus leuwih goreng ke di sana bagus ya. Iya awak urang kanggo tanya Pancaindra Sadayana Pacadia saning tadinya. Pacadia Sadayana itu leuwih alus apa leuwih goreng di hadapan Allah teh kata. Lamun leuwih alus, kaalusanana tadi dipikeun leuwihna eta. Leuwih goreng, goreng dipikeun. Gitu. Makana cara ngagunakeun teh kudu di aya ilmuwan sangkan apal sesuai jeung kahayang anu bogana gitu. Nya lamun teu ngaji mah moal apal kudu kumaha makena ieu. Asal ditempo we unggul. Entong boro kitu nya. Lamun urang meuli motor ka dealer aya buku panduan teu? Aya tekanan ban kudu sakieu, rantai kudu kieu, bebanna kudu kieu, ieu kudu kieu. Leuwih we tina nu ditentukeun ku eta. Kira-kira kumaha?
rajin eta. Sesuai saya nyaman kan. Nya kitu. Kahirupan orang di alam dunia aya buku panduan kudunya tadi Al-Qur'an. Nah, hadis asal dina ilmu agama. Itu terus. Ya mah kalau wihan atau jadi tereh aja tuh kesiksa. Salat subuh 2 rakaat hayang 8 damai sehat can. 2 ge hese. Gitu. Jadi sadayana baris disuunkeun tanggung jawabna. Nah diangge naon ya? Bihibdihi kana ngaraksaan harta atau benda naon wae wa tadbiri maslahatin atawa ngurus kamaslahatan dipake kana kahadean naon wae. Wa huwa jeung ari lalaki masulun an royatihi eta ditanya tina angonana lalaki tina nu diurusna ku lalaki ditalek eta lalaki sadayana ge ditalek kumaha hal wapa bidzalika nah nyumponan eta lalaki teh kana ngaraksa hartana Allah apa henteu talek Fakuluhum maka arisa kabena renjerain eta nu ngangon wakuluhum jeung arisa kabena nu ngangon masulun eta ditanya tina angonanana androiyatu tina angatihi tina angonan eta bakal ditalek tina sadena moal aya nu leupas urang mereka bohong moal bisa urang merek nyingcet moal bisa kerek numpat ka mana Wafa'u hari huruf jawab eta jadi jawab syarat madhubin anu dibuang wadakhala jeung asup fi hadal umumi dina ieu umum naon al munfaridu jalma anu nyorangan alladzi tegasna jalma la jawajalahu jalma anu teu boga pamajikan kamari anu boga pamajikan nanggung jawab pamajikan nanggung jawab keluarga nanggung jawab budakna anu teu boga pamajikan kumaha aladila jawajalahu anu teu boga pamajikan kata jalma wala khadima jeung teu boga laden nya hirup sorangan teu boga pamajikan teu boga budak teu boga pembantu Paindahu maka sanyanya nakalakuan yasduku eta nuju alaihi kaitu jalma anahu nan sanyanya tajarru'in eta anu ngangon anger sorangan keur ngangon kene ngurus bijawarihi dina anggotana jalma nu tadi dicaritakeun anggota badannya hatta yamala nepi kami gawe ieu si jalma al-ma'murati kana anu diparentahkeun wa yajtaniba manhiyati jangan ngajauhan kana perkara pirang-pirang anu dilarangna. Jadi sarua awak urang tadi dicarioskeun keur ngangon najan hirup teu boga anak teu boga pamajikan teu boga harta bana pan urang boga ceuli jeung boga panon tanggung jawab urang eta. Mantap lamun boga pamajikan teh mah nya nanggung jawab urang sorangan, nanggung jawab ceuli panon irung baham anggota badan urang. Terus tanggung jawab pamajikan sarua diceuli panon gitu ge. Terus budak gitu. Beda harayang we di jajan rumah tangga teh. Rawahu ngariwayatkeun tos ngariwayatkeun saha al imamu Ahmad Imam Ahmad wa Bukhari jeung Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim wa Abu Dawud sareng Imam Abu Dawud wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi hiji 2 3 4 5 hiji 2 3 4 5 ulama ahli hadis nya yang ngariwayatkeun ya berarti sahihnya mutafaqun alaih sepakatna ahli hadis. Wa qala sareng parantos ngadauh saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sur Kangjeng Rasul Allah Allah kudusian aranjen ku Allah, kudusian aranjen ku Allah. Ya sur Kangjeng Rasul. Tina eta hadis Kangjeng Rasul. Di tafsiran ayat taqullah ta'ala fi nisai, di tafsiran ku Syekh Nawawi Al-Bantani kalimat Allah Allah eta ayeuna kadinya lewatnya mansubun dinasabkeun bi fi'lin ku fi'il mahdhufun dibuang wujuban kalawan wajib li wujudi taqidi karena anu muatan tegasna kalimat Allah Allah kudusieun aranjeun ku Allah kudusieun cenah aranjeun ti Allah gitu. Eta manana tegasna kudusieun kudu takwa sieun di dinya teh kudu takwa anjeun ka Allah taala ku Allah taala penisai dina urusan awewe painahunna maka sanyanyana itu awewe amanatun eta pirang-pirang amanat indakum anu tetep diaranjeun kabeh kum pamalam ya'mur maka saha jalma lam ya'mur anu henteu marentah ieu jalma imra'atahu ka awewena ieu jalma ka pamajikan bisolati kana salat walam yu'allimha jeung teu ngajarkeunana ieu lalaki kana salat jeung teu ngajarkeun kana urusan agama ai umurudin tegasna pirang-pirang urusan agama faqad khana makanya cidra eta jalma Allah ka Allah wa rasulahu jeung ka para rasul. Sur sapalin aya hadis nyarioskeun Kangjeng Rasulnya Allah Allah cenah kudusieun anjeun ku Allah kudusieun anjeun ku Allah dina pada kudu takwa sieun ku Allah dina perkara urusan awewe urusan pamajikan sabab nu jadi lalaki itu nanggung jawab ka pamajikan painahuna amanatun itu amanat ya Allah maka sanyana eta we amanat amanat ya Allah titipan lah amanatnya pamajikan urang teh titipan Allah titipan ti Gusti Allah urang matak urus aing ngaran titipan hiji waktu dicanak teh kadang-kadang canak gitu mau jadi ruksa jadi naon gitu dicanak ngaran titipan itu dicanak sewaktu-waktu kan ditalek nah ieu pamajikan jadi kieu nah jadi alus jangan digoreng ku bantu kanu ngurusna nya eta salah kieu membaheulana kieu baheula teh jeung kolotna mah daek nutupan aurat daek make tiung nari kawin jeung urang jadi segala dibukakeun kabeh ge gitu ngaji tara itu ya tara waduh eta amanat eta teh maka kudusian cenah Allah dina pada ngurus awe ngurus keluarga kudusian indakum amanat eta indakum tetep diaranjeun kabeh gitu. Kumaha cenah daya mah urang teh lalaki teh bisa ngelmuan cek ijet teh ijet boga pamajikan ari jikana kijet itu nyidadu etanya teuing kumaha eta kijet ngurusna eta pamajikan nganukur maraban ngimahan ngabajuan jeung anakan kemere ilmu nama jadi tante ibaratna teh diajarkeun gitu sedangkan itu aya na pamajikan ka dina diri urang teh amanat ti Gusti Allah pamalam ya'mur imra'atahu Kanjeng Rasul maka sasaning jalma anu henteu marentah ya jalma imra'atahu ka awewena ya jalma ka pamajikan sahaning salakina anu henteu marentah ka pamajikan bisolati kana salat walam yu'allimuha
jeung teu ngajarkeun kana salat kana agama gitu nya walam yu'alimuha jeung teu ngajarkeunana kana agama maka faqad khanallah wa rasul maka temenan nyata eta jalma tos hianat Allah ka Gusti Allah wa rasuluh jeung karo rasul mata aya paham ieu teh nu jadi guru lamun hayang nempo jujur jeung teu eta jalma tingali we jujur jeung dana atau dina ngurus rumah tangga lamun ieu jalma dina rumah tangga urus rumah tangga nanti benar itu cacak-cacak anu diamanatkeun ku Allah anu dititipkeun ku Allah anu maha Allah itu maha nguninga Allah itu maha rezeki maneh ya komo jeung urang nu teu ngawasi salat 24 jamnya anu teu nempo 24 jam pasti ada orang mah jujur itu ya sajujur-jujurna ge jalma keukeuh nah hari ka Allah teh sieun ara kasieun ku ja ge rasa urang keur usaha lancar boga dunungan boda sieun kata dikecewa ku dunungan teh tapi ku Allah teh sieun aneh tak kira buktinya ku Allah teh sieun kumaha tara ngajarkeun agama ka pamajikan tara neta ngaji ka pamajikan tara neta salat sarua eujeng eta teh sieun ku Gusti Allah cek Kangjeng Rasul saur Kangjeng Rasul sing sajama anu teu marentah ya jalma ka pamajikan nabi salat di kana salat teu marentah walam yu'alim jeung teu ngajarkeun kana urusan agama dengan perang urusan agama tah eta jalma teh kumaha khanallaha wa rasulahu tos cidra tos hianat ka Allah jeung karo rasul eta sarasana mah gitu tos hianat eta tos hianat ya wa kana akhirul ma wasa jeung bukti naon akhirul perkara akhirna perkara ma wasa perkara anu tos wasiat bihi kana ya perkara sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan kalawan telu kali takallama ngadahu Kangjeng Rasul bihina ku tilu rupa hatta tulajli julisanuhu wa khafiya kalamu hatta tulajliju nepi ka sehingga tulajliju ulal elol naon lisanuhu lisana Rasulullah jadi saking kunon namina teh mere amanat nyaritan tandas-tandas nepi ka bentes cara ngucapkeunana dina lidahna teh bener-bener dina pada nyaritakeun bakat ku penting-pentingna ya amanat wa hafiya jeung samar kalamu dawana Rasulullah wa iya jeung ari wasiatna jeung ari wasiat kalu eta dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat cenah kudu ngaraksa anjeun kana salat kudu ngaraksa anjeun kana salat gitu wa ma malakat jeung perkara anu ngamilik aimanukum naon awak aranjeun la tukallifuhum ulah merdi aranjeun ka jalma-jalma malayutiku kana perkara anu teu kuateun ya jalma Allah kudusian aranjeun kala binisai dina perkara awewe fa'anauna maka sanyana awewe awanun eta boyongan cokotna cekelan aya asiraun tegasna boyongan fi aidikum dina awak aranjeun kabeh akhadtumuhunna geus nyokot aranjeun kata wewe bi amanati lahi kana amanati Gusti Allah taala halna maluhur Allah wastahlaltum jeung geus ngahalalkeun aranjeun lalaki furujahunna ka pirang-pirang pamajikan aranjeun puruj
furujahunna kana pirang-pirang parjina awewe bi kalimati kalimat Allah ta'ala hal nama nur Allah. Jadi Kanjeng Rasul nyariaskan Kanjeng Rasul miwarang nyaya amanat dugi ka naon si lidah nate katinggal jelas bakatku penting mata kitu nyarita nate. Salat cenah kudu ngaraksa aranjeun salat kana salat. Wa ma malakat jeung perkara anu ngamilikeun aymanukum ana awak aranjeun la tukalipuna ulah merdi aranjeun ka jalma-jalma malayoti aku kana perkara anu teu kuat ieu jalma-jalma. Jadi amat Kanjeng Rasul gitu. Jadi Kanjeng Rasul miwarang mentingkeun kana salat. Yang kaduana satuluina ulahnan wa ma malakat aymanukum jeung perkara anu ngamelikeun awak aranjeun la tukalipuna ulah merdi ulah nitah ulah mohon-mohon kana perkara anu teu mampu gitu. Pangnyokotkeun mobil tuh di anu abisan mobil teh dicilakakeun tanda tapi itu teh ngerti teh. Nah, maka Allah miwarang ka urang nitah naon-naon anu ku Gusti Allah dipiwarang berarti urang teh mampu cek Gusti teh gitu. Da moal mungkin Gusti nitah ka urang kana perkara nu teu mampu. Dibere cocoba luar biasa nepi ka sanes genghek rasaan teh. Matak dibikeun ge berarti urang teh mampu cek Gusti mah. Kumaha nu karasa ka urang? Sanes capek, sanes gitu. Padahal mah cek Gusti mah mampu. Itu ge. Gitu. Da mah mungkin, mata kan cek Gusti dia malayutiqullah. Ulah migawe la taqula la tukallifuhum malayutiqullah. Loh. La tukallifuhum ma la yutiquna ulah merdeh aranjeun kabeh ka jalma-jalma makana perkara geus anu teu mampu ulah maksakeun puguh eta teu bisa deui kita ketika aya kesalahan nya teu mah hasilna ge mah beres eta kalin-kalina mah eta da eta ulah Allah kedusian aranjeun kala pine sederosana we painahunna maka sanyana eta wewe awanun eta boyongan aya asiraun eta boyongan cokotan urang ya we kumajikan urang teh dicokot urang gitu dicokot urang tina asalna teh mitoha urang mitoha lagi paidekum tina awak urang aidikum tina awak-awakan aranjeun ahaduna geus nyokot tumuhunna aranjeun ka bebe amanat teh urang teh ngawinna awet teh sarojeng nyokot amanat eta. Misalkan gaya kijaen boga harta loba eta hartana teh kijaen teh bro di juru bro dipantong ngalaya di tengah imah nu cabrik di pipir nu jamrong di kolong gitu nya bakat ku loba gitu. Lubak libuk berijeng teu kalebok gitu kan pembahasan mah tah meureunna eta teh ngabogaan aturan gitu sing sajalma anu hayang kana eta harta belah dinya tah aya 15 hektar ibaratna jeung gunung-gunungna jeung jurig-jurigna jeung sireum-sireumna nanti eta harta kiamat tarajol kijaet gitu. Amat cenah kuring hayang kana eta. Hayang urus. Moal dibikeun ka anjeun mah. Ngan urus we. Hasilna keur anjeun teh kumaha anjeun penting urus we. Berarti eta ki jaen nyokotna eta harta narimakeun hayangna atau mampuhna kana nyokot harta berarti anjeunna geus nyepeng amanah. Jadi eta harta 15 hektar saha nu hayang harta hek urus hek cokot itu yangan kade
kudu ieu jakatan, kade kudu ieu pakeun mesin hasilna kudu kieu eta. Eta berarti ketika si Zaid kadinya nyanak eta berarti geus narima amanah dina hasilna kade jakatna kade kok itu soal diurus pelaksanaan eta. Eta harta nu saha? Nu Ki Ahmad, tapi hasilna keur saha? Kerja. Li ibarat pun bisa ngagamparkeun seperti itu. Cek Gusti teh ieu awewe teh alus ya awewe teh campernik. Katanya. Iya sok saha nu hayang ka awewe ya. Gusti amat ngan pernah kudu kieu aya aturanna dina ilmu na Al-Qur'an dina hadis kudu kieu. Cokot ujang teh. Hei kukuring lah. Nah, nyokotna ijab kabul nampi abdi nimpah. Gitu. Jeung nyidadu kasuka abdi duaan kalayan ngemas kawin ku emas dibayar kompan. Gitu tah. Tah berarti geus ijab kabul eta dipasrahkeun ti mitoha, berarti urang narima amanah. Ganti nu tanggung jawab nu asalna tanggung jawab teh bapana kitu ketika urang ijab kabul. Jangan aman bapak nikahkeun anjeun ka anak bapak anu ngaranna Sarwiti pan kitu nya kasuka anjeun duaan kalayan make mas kawin ku mas sababoko dibayar kompan kitu ibaratna cek Ki Ahmad teh nampi abdi nikah ka putri bapak anu ngaranna Sarwiti ka kasuka abdi duaan kalayan mas kange mas kawin ku mas sababoko dibayar kompan sah tah ti harita pindah tanggung jawab pindah kata nu asalna ku bapana ket aya nama pamajikan boga adi boga lanceuk boga amang boga dulur boga inung boga bapak itu ya minggir aya nama tanggung jawab urang boga salaki mata anu jadi pamajikan katanya urang pengpuhna ka sak anu jadi inung bapak kagigir tong itu tong atur nu tadina inung nu wajib dihargai dan can kawin anu geus salaki utama. Taatna ka salaki dosa gede inung jeung bapana kaha kana kakiparatan ku ayana budak anu taat ka salaki. Gitu. Nah, maka amanat biamanatillah taala. Ketika narima amanat, Ki Zaid narima amanat harta 15 hektar sok kalapana dawogana jurigna oraina kuntina dedemitna hei ku maneh bisa dipencet cenah gaya kan kitu teh ngan nitip kuring mah ieu kade tah fakir miskin sedekah itu zakat mun pajak bayar pajakna daya hasilna sedekah pakai sedekah zakat pakai bayar zakat gitu dedemitna bisa dipencet hei mere kuntina bisa dikawin hei cenah marunan sakiamat kitu tah awe kitu wastahalatum geus ngahalalkeun cenah kitu. Ngahalalkeun aranjeun lalaki, geus dihalalkeun dihalalkeun. Urujahuna ketika nampi ijab kabul dihalalkeun kabeh gitu dihalalkeun. Milik lalaki, kabeh awakna eta awewe milik suami termasuk totomena dina sirah, raromeheunana dina suku, keongeunana. Nah, jadi salah kita tanggung jawab. Gitu. Baheula mah papajikanna sugan aya raromeheun aya naon aya wayahna we tarimakeun baheula sate kesugan ngorok dan teu aya nama aya wayahna we baheula mah tarang ngaderna ayeuna ngan nyeun poe pulo wayahna kitu ku Gusti kan kade ye nya mawa awewe teh kudu tanggung jawab ilmuan ajarkeun supaya awewe dasarna teh teh perhiasan dudunya awewe supaya jadi mutlak perhiasan anu utama perhiasan teh nyata akhlak supaya halus akhlakna ya awewe. Awewe teh barang berharga, barang mahal. Ulah sok dimurah. Mataku Allah teh awewe teh derajatna dimahalkeun. Derajat teh paling mahal. Ki Zaid meuli emas, meuli permata ka toko emas, ka toko permata. Eta emas pasti diwadahan dicepukan. Nandakeun eta emas teh anu berharga. Coba lamun sisi jalan teh dicepukan teh diwadahan. Emas koroncong teh meureunna. Emas naon. Gitu. Jadi
pangna awewe kudu ditutupan aurat teh suatu tanda ieu teh berharga. Nu berharga mah dipetian, diurus di itu di ieu waduh nu berharga mah. Teu sagawa aya nu muka-mukana oge teh. Enggak emas ku sawe ditamda moal. Mah paling kudu bogahan ditampo. Nya kitu de awewe ber ditampuan teh loba batu di tembong-tembong deh. Ku salakina we ditampuan teh gitu. Jadi halal tah. Kan kade ilmuwan ajarkeun ilmu agama ke pamajikannya gitu kan amanatna gitu. Kudu pikanya ya pamajikan tong dinyeri perasaan anak jeung pikiran anak bungahkeun ya pamajikan ku perkara dia urang dibungahkeun ku caritaan urang, dibungahkeun ku sikap urang, dibungahkeun ku kalakuan urang, dibungahkeun ku dangdanan urang, dibungahkeun ku sapesak urang, dibungahkeun ku awak urang eta we kan gitu amanatna we bungahkeun. Dibungahkeun eta maka surga Gusti Allah eta teh amal ke bakal ditalek teh. Maka lamun mah teu nitah salat jeung teu ngajarkeun ilmu agama serta tadi khanallaha wa rasulahu gitu. Hianat ieu jalma, hianat ieu lalaki ka Gusti Allah jeung ka Rasulna. Maka wede lamun aya jalma tos hianat ka Allah jeung ka Rasulna, maka komo ka jalma deui meureunna. Mata tinggal mata kemudian alamun hayang apa jelema gua hade jeung goreng eta jelema tempona salatna cenah. Lamun hayang apa geulis jeung butut teh eta we tempo dina keur sare. Wah udang sarena. Ada nu aslina mas. Hah? Ada. Alus jeung teu narupa eta we tempona udang sare. Mun boga kabogoh eta mah video call. Karek udang sare keun bae eta nu diarep-arep gitu. Ge video call atau foto we gitu. Eta cenah asli. Mun hayang nempo kelakuan itu ya tempo dina salat. Eta. Maka minimal urang lah nita salat ka majikan teh kitu nya. Masalah keilmuan lah loba usaha bacang jurungkeun ngaji jeung ngaji kitu. Tah duit keur ongkos mobil, tah keur koropakna. Tah keur jajana gitu. Tapi cek ti payun pan lamun ilmu aya di urang teh kudu dititah ngaji ku urang urukan muliakeun eta. Urang urukan. Geus teu bisa? Pasrahkeun. Eta. Wastahlaltum jeung geus ngahalalkeun aranjeun lalaki furujahunna kana pirang-pirang parjina awewe bi kalimatillah kalawan kalimat Allah nu maha luhur. Eta. Kalimah Allah nu maha luhur. Ieu langsung ku Allah dihalalkeun. Ayo ijab qabul mengenai itu berarti ketika orang ijab qabul di dinya amanah teh. Jadi ijab qabul teh jang lain masrahkeun jenisna awewe ti mitoha ka urang hungkul teh. Ijab qabul teh. Tapi termasuk pertanggungjawaban oge dipasrahkeun. Amanat anu asal ti Allah beban anu ti Gusti asal nanya keur ka bapana aya ku urang dicokot dipikul diboyong misalnya gadenya diboyong ditanggung jawab urang dek dibeureumkeun dek dihideungkeun dek digolerkeun dek dikumaha urang ngan lamun mah teh sesuai jeung anu diajarkeun Gusti Allah hianat gitu beratnya lamun aya kitu nya entah kudu aya ilmu halal ya. Rumah tangga teh sagawaya teh. Kadang-kadang ningali orang rumah tangga ngono kut nyalamdeullah lah ngelmuan ngabajuan kitu eta kewajiban salaki kene. Ngelmuan ngabajuan nyimaha komo nganakan mah. Eta kan. Itu alhamdulillah. Iya anu ngeureum geus teu bisa
teu bisa ngimahan jeung teu bisa ngelmuan ngelmuan asa dek digiringkeun nya teu bisa ngabajuan teu bisa ngimah ngan bisa teh nganakan nah ayo aneh gitu. Matak sabisa-bisa mau urang lah ilmuna lah minimal ilmuna urang setik sabab naon lalaki mah anu dipenta teh lain ka naon lain satriana tapi rasa tanggung jawabna. Jadi nu bakal dipertanggung jawab di sana teh tanggung jawabna kana dijawab tadi ya. Maka orang kudu naon kudu hati ilmuna kudunya. Wa qala Allah ta'ala wallahu a'lam bishawab. Nah, malam batin lah. Batin menang hancah.